menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kasadayana para peserta oge para panitia supados tiasa ayeuna berdiri. Anu bade dipimpin ku Kak Anissa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu pangjajab acara anu parantos masihan waktu sareng kesempatan kanggo simkuring asmana Bapak Kepala Desa Cigunung kanggo ngadugikeun sambutan dina ieu acara. Panitia penyelenggara anu kusimkuring dipihormat marurang kalih sadayana peserta pelatihan oge sadayana anu hadir tim penilai atau napi pelatih anu sami kusimkuring dipihormat langkung tipayun sumangga urang panjatkeun puji kali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kudrat sareng iradat mantena dina ieu dinten urang tiasa kempel di ieu tempat dina acara ngabaruang ngaguar budaya urang anu eusina ku pelatihan pupuh. Shalawat miwah salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang ani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, ti atas nami pemerintah Desa Cigunung kalintang pisan ngarawas seukeus ngarawas bagja tikawit rintisan ieu acara dibentuk panitia direncanakeun acarana tepetot komunikasi sareng koordinasi sareng pemerintah desa. Alhamdulillah dina dinten ayeuna dikawitan kegiatan ku acara pelatihan. Mudah-mudahan ku ayana acara ieu teh sing ngajantenkeun panggeuing ka urang sadayana khususna ka peserta pelatihan umumna ka sadayana masyarakat Desa Cigunung wirehna budaya urang tradisi urang upami teu dimumule ku urang bade kusaha deui kusakituna nya ka marurang kali peserta pelatihan mangga sok dina acara pelatihan ieu sing soson-soson
sok sanaos di sekolah oge urang biasa aya pelajaran kesenian namun manfaatkeun acara ieu kanggo urang diajar kanggo urang latihan supados urang aya onjoyna aya langkungna ti murang kali anu sanes. Jantenkeun ieu pelatihan teh bekal kanggo urang sadayana kabudayaan kasenian pupuh teh Pak Oyo seueurnya aya sabaraha welas abi ge hilang deui panginten da diajar teh kapungkur nuju SD tah panginten ayeuna hidup nuju SD keneh diajar peupeujeuh panginten ulah ditingali sapertos nu atos-atos model simkuring mah ayeuna kan panginten simkuring atas nama pemerintah desa ngawilujengkeun ka panitia oge ka tim pelatih mangga mudah-mudahan ieu acara teh agung manfaatna kanggo urang sadayana dina raraga ngamumule budaya urang kalayan mudah-mudahan ieu acara teh di awal dugi ka engke acara puncak teh dipaparin kalancaran kasalametan kanggo urang sadayana. Rupina di atas nami pemerintah desa sambutan dicekapun sakitu wae kalayan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu sehat tur aya kegiatan mah mudah-mudahan acara anu awal ieu nyaeta pelatihan pupuh dikawitan ku pelatihan pupuh dugi engke ka kaping 2 hijina aya pelatihan tari tradisional anu diikuti sami ku adik-adik sekalian anu minat dugikeun ka tingkat SMP. Anu kaping 28na oge aya di dieu teh pelatihan kerajinan atau anyaman anu diikutina ku ibu-ibu atau bapak-bapak usia di bawah 50 tahun. Anu fungsina nyaeta kangge ningkatkeun perekonomian ngabantu ningkatkeun perekonomian warga desa Cigunung kalayan ngajaga kebudayaan atau jadi ciri khas desa Cigunung gitu. Anu kapungkur panginten tina anyaman samaknya Pak. Anu teu aya saatos gunung galunggung meletus gitu jadi samak ge ngiring teu aya kapungkur teh. Ayeuna urang bangkitkeun deui tinu mulai bahan bakuna anu seueur di urang gitu. Nyaeta awi gitu. Nah, alhamdulillah menurut informasi mah kangge pemasaran PPT teh eta teh ayeuna teh pesanan seueur tapi anu produksi kirang. Nah, rupi eta tujuan dina pelatihan anu kaping 28. Sareng dina acara puncak nyaeta ayana festival kebudayaan Ngabaruang nyaeta singkatan pangintennya Ngabaruang teh dina ngaguar budaya urang. Bisa oge diartikeun Ngabaruang teh ngaracun teh nyaeta ngaracun ke kebudayaan gitu warga desa Cigunung. Nyata puncakna dina kaping 33 hiji. Anu dina kaping 30 kayak bakal aya festival teh berbentuk kompetisi, nyata kompetisi hasil pelatihan adik-adik sadayana dugikeun ka bazar kebudayaan. Pas hari dugikeun ka malemna dan pas tanggal 3 hiji dina dinten Mingon nyata hari puncak sareng hari penutupan di mana didinya bakal seueur pementasan kebudayaan anu tiasa disaksikan ku urang sadayana sareng warga desa Cigunung. Panginten sakitu wae sambutan ti Jisim Abdi ngawakili ketua penyelenggaranya eta Bapak Penuntur nu di mana dina kalarsan ayeuna nuju aya wagelan. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap kulo dipayun ngatur nuhun kakersana Bapak Kepala Desa anu diwakili ku Bapak Yanto oge ka Ketua Karang Taruna oge Sekpi Kebudayaan di wilayah Cigunung anu ku beri hormat para peserta pelatihan anu ku simkuring di Pikadeus oge seluruh jajaran panitia anu parantos sami hadir anu ku beri hormat. Alhamdulillah wa syukurillah dina kesempatan ieu simkuring kali Teh Anis tiasa hadir dina acara pelatihan budaya Sunda mangrupa pupuh ku
kituna simkuring ngaraos reueus ngaraos bunga aya hiji organisasi di Cigunung anu seja ngaguar budaya Sunda. Alhamdulillah mudah-mudahan sing lancar kalayan hidup sadayana biasa hadir setiap pertemuan pelatihan. Kanggo pelatihan dina sonten anu ayeuna materi nate pupuh sakumaha hidup tos kuninga di sakola sok aya pupuh anu jumlahna 17 di antawisna ayeuna urang garap hiji-hiji sakumaha anu parantos dipasihkeun dina fotokopian. Insyaallah urang hiji-hiji dihancar. Anu salajengna tina hasil pelatihan ieu engke di akhir saurna aya kompetisi. Hartosna aya lomba pupuh. Nah ku hal sakitu panginten Teh Anis di dieu seja ngadugikeun hiji pupuh pertemuan anu ayeuna mudah-mudahan tiasa kuat 2 pupuh. Pamit teu kiat 2 pupuh dina sonten ayeuna urang sapupuh. Nanging sok sanaos teu kabujeng ke tiasa di share dina WA aya pupuh anu kantun muka lah dina YouTube salares nama aya kantun ngupingkeun di bumi tapangitan ayeuna kanggo ngawali pupuh tingali didinya aya pupuh sinom anu dihanap tingali pupuh sinom sok tingali aya pupuh sinom ilmuna belajar pupuh lintang ti kuping sing tenget sareng perawasan teu kedah mikir ieu mah jadi teu kedah mikir hidup teh kupingkeun sing tenget sareng perawasan engke oge bakal eunteup bakal apal ya. Tah kanggo ngawitan mangga ka Teh Anis kanggo ngawitan materi dina pelatihan pupuh dina sonten anu ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sami-sami belajar baiknya. Iya Teh. Tapi kita belajar kene. Kupingkeun sing tenget pasti bakal tariasa insyaallah. Pupuh sinomnya anu baris kedua jajaran kedua. Dihandap ayat teh. Iya. Harta pada harti pada nyararungsi sabab dua nana guna
Sok ayeuna mah diikutinya orang sabari-sabari sajajar. Harta pada Di luhur deui nya. harta pada nareangan harta pada nareangan harta pada Deui nya. harti pada nyararungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
pembahasan materi pelatihan pupuh kangge orang sadayana. Mun gimana tiasa manfaat